Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa iza labista sareng di mana-mana make anjeun saubaka kana pakaian anjeun ala jadida anus anyar pata sodak mangka kudu sodakoh anjeun bisaubika kana pakaian anjeun al qadima anu heubeul. Qala parantos ngadauh saha an nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallama man ari saha jalma la bisa eta make ieu man sauban jadidan kana pakaian anu anyar faqala tuluy ngucap ieu man alhamdulillahillazi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah allazi anu kasani makean ladi kakuring ma kana perkara uwari anu nutupan kuring bihi ku ma aurati kana aurat kuring wa atajammalu sareng gegindingan kuring bihi ku ma fi hayati dina nalika hirup kuring. Summa amada tuluy nyokot ieu si man ila saubi kana pakaian allazi anu akhlaqo anu geus butut ieu ladi patasodaqo tuluy nyodakohkeun ieu man bihi kana ma kana maka aya ieu si man fi hibzillahi eta tetep dina pangraksa Allah wa fi kana billahi sareng dina rahmat Allah azza maha mulia Allah wa jalla sareng maha agung Allah wa fi sabilillahi sareng dina jalan Allah hayyan dina nalika hirup wa mayyitan sareng nalika maut wallahu a'lamu bissawab.